Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid sadayana, dinten ayeuna urang diajar bahasa Sunda pangajaran 2 ngeunaan kaulinan. Kahirupan mangsa budak pinuh kusuka jeung bunga. Rupa-rupa kaulinan jadi bahan kasenangan. Ucing-ucingan, udag-udagan, main galah, main kaleci, main encrak, jeung main congklak teu matak bosen dina ngalakonanana. Malah mindeng katungkulkeun teu karasa ulin teh kudu anggesan. Ibu ayeuna bade mintonkeun contoh rupi-rupi kaulinan barudak jeung cara ngulinkeunana. Anu kahiji nyaeta main kaleci. Cara ngulinkeunana, kaleci nu jadi kojo disintrek sing tarik sina keuna kana kojo sajena nu dipasang ku babaturanana. Contoh kaulinan nu kadua nyaeta main paperangan atawa babedilan. Cara ngulinkeunana nyaeta ngagunakeun babedilan tina awi nu dieusian ku buah kanyere. Nu mainna dibagi jadi 2 regu. Silih serang, tapi omat tong sampai ka matak ngilakakeun batur. Tuluy kaulinan nu katilu nyaeta kaulinan engklek atawa sondah. Cara ngulinkeunana nyaeta ngalungkeun talawengkar atawa popotongan kenteng ka jero kalang. Tuluy engklek ngurilingan kotakanana. Lamun geus nepi ka jero kalang atawa kotakan nu aya talawengkar nu urang, talawengkar eta dicokot deui. Tuluy urang engklet tepi ka kaluar kalang. Engkena kitu deui dialungkeun deui si talawengkar kana jero kalangna. Ulin kaopat kaulinan congklak. Ieu kaulinan ieu biasana sok diulinkeun ku barudak istrinya. Make papan kandel nu didekokan tuluy dieusian kewuk. Tiap liangna dieusian 7 siki kewuk. Cara ngulinkeunana nyaeta ku cara ngeusian tiap liang hiji kewuk. Tuluy nu kalima nyaeta kaulinan langlayangan. Biasana langlayangan mah sok diulinkeun ku barudak lalaki. Dijieuna tina kertas, make rarancang ditalian. Terus ditalian ku kenur, diapungkeunana di lapang atawa di sawah. Alhamdulillah sakitu anu tiasa ku ibu jelaskeun. Mudah-mudahan hidup tiasa ngartos. Tah ayeuna ibu gaduh pancen kangge hidup. Nyaeta caritakeun hiji kaulinan anu paling dipikaresep ku hidup jeung cara ngulinkeunana. Dikirimkeunana bisa lewat voice note atanapi video. Hatur nuhun, wilujeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.